Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi carita ti lembur, sim kuring nuju aya di Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamisnya Pak. Menuju Tepang sareng bandar bubuahan sareng bandar nanti teh sawo cau nya bebetiannya Paknya gitu. Sareng saha manawi jenengan teh Pak? Pak Haji Sajidin. Bapak Haji Sajidin. Tos lami kana bubuahan tahun 8 genep kirang langkung. Tahun 8 genep. Selami pisannya. Alhamdulillah. Ieu teh naon wae Bapak teh ngicalan? Kapungkur masuk kana pare. Pare. Sanes kanten buah-buahan, dukuh, rambutan, kadu, sawo, cau. Nah sanes kanten jengkol naon we sargi aya nu di kampung mah. Laras. Yang Pak Haji mah bandar ngempalkeun di dieu terus diical ka mana teh Pak? Diicalna teh aya nu nyarakna teh aya nu ti Suralaya, aya anu ti Cikijing, nanti Kawalu lah rupi-rupi. Oh Tasik, Cikijing, Pangandaran, Cirebonnya gitu nya. Purwakarta pe musim dukuh mah aya nu nyarakan. Berarti musim-musimannya. Mohon leres. Musim-musimannya. Mohon. Peuteuy jengkol. Sami mohon. Kami nuju aya. Ayeuna musim naon teh sawonya Pak? Ayeuna mah sawo, jengkol malah teu acan kaluar aya solat sari ti jarang. Sawo nuju ngangkat. Iya, pala wargi sawona teh tah. Seueur sawo eta. Sabaraha sakilo teh Pak sawo teh teh? Ketengan mah 10.000 nya upami mah borongan karungan mah mung 6.000 rupiah. Oh benten eta teh. Benten ketengan sareng karungan benten. Seseueurna nu ngageuleuh ka Bapak teh? Karungan. Terus. Ari musim peuteuy atawa jengkol teh iraha Pak? Biasana mau upami musim dukuh mah sasih 2. Upami musim peuteuy mah di kampung mah kedah aya halodo heula. Upami aya halodo heula, tah kadituna bereng seueur peuteuy. Upami aya musim hujan kieu mah di kampung mah tara aya peuteuy mah teu kaluar. Biasa aya cicirenna aya gitu. Cicirenna sapertos dukuh rambutan kan kedah aya halodo heula. Minimal 4 sasi halodo kadituna bereng aya gitu. Leres. Dusun naon itu Pak? Dusun Sukamulya. Dusun Sukamulya, Desa Kertabumi. Leres. Janten Pak Haji mah di tahun 82. 8 genep. Oh 8 genep. Terus atas malang melintangnya Pak karena bubuahannya. Bapak unggulnya terus aruningaeun ka palih dia mohon. Janten patani teh sadayana ngarical ka dieu. Ka dieu seueur gitu nu ka dieu. Ruang lingkup dia mah seseueurna ka dieu hampir ka dieu sadaya. Bapak mah tos teu nyiarnya. Itu jarang sarubing ka dieu gitu. Kecuali upami anjeunna gaduheun barang, duh cenah teu kaburu pang nuarkeun di ditu, nembe ku abdi dituar karunya komo sepuh mah geuningan. Leres. Aing ngahaja-haja milarian mah teu ieu da darongkap ieu alhamdulillah. Tapi teu hoyong gentos kana naon gitu Pak? Pausahaan. Teu lah tos enang raoseunna kieu we. Tapi eta ayeuna kumaha ya ekonomi perdagangan tina ieu ya? Aduh, ti Cikijing ka dieu Pak, anu biasa saminggu 3 kali, saminggu 2 kali, ayeuna mah mung saminggu sakali. Berarti turun. Ti iseunana nu balanya di daerah Cikijing. Turunnya drastis mainannya Pak. Sawo teh kamari nyanak 2,5 kintal terus yang saminggu teh lah ai saparo mah langkung panginten nu saepna teh. Rada telat kana pajengna. Kapungkur mah biasana teh ngawaktos. Upami saminggon eta upami ti Cikijing ya, tapi Cikijing sabaraha kintal tah. Unggal minggu tapi sumpingna ka dieu. Kapungkur mah upami saminggu teh seton mah erep. Saton erep. Saton Cikijing. Ayeuna mah nyanak 2 kintal genan ngarestan. Saminggu teh. Sarang resikonya teh buruknya Pak. Buruk mohon. Tapi tetep Pak Haji semangat di dia gitu dina bubuahan. Ya upami teh sengama teu semangat kumaha deui da abi pacariana sapertos kieu. Kedah dileukeunnan we wayahna. Laras. Nya kitu teh apa panginten sing sehat lah nya. Amin. Sing daramang sadayana. Amin. Gitu tetap semangat. Sing sarehat keluarga. Semangat berusahanya Pak nya. Gitu da kumaha deui lah panginten kitu nya. Hatur nuhun parantos ditepangkeun panginten.
Atur nuhun Pak Jitnya. Siap, mohon Ya. mangga Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.